ku hari dipanaskeun awas lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lot ngadungling moal henteu ku aing disiksa saperti Kangjeng Nabi Lot umatna. Lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka aing cak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku hari Indonesia sih kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari mages ambalaya menutup kemungkinan launa sya'u asobnahum bidzunubi iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas launa sya'u asobnahum bidzunubi awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ya panas berkepanjangan ya panas kaduhum kaliwat langkung anta nyembah kayang agung bangsa Indonesia cek Gusti Allah loba teuing sa Indonesia mah 10 Jawa bateuing provinsi Jawa Barat gede teuing Banten sabanten guys cukup sabanten malah wahai manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khususna ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia can jelas itu ya kajelema anu nyari cingan bumi nyeun imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar 10 miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah mah geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana maling korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas kitu ka jelema nu eta min ba'di hilak ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka teh dijadikeun iboh teh dijadikeun barometer allau nasya wa sabnahum bihurubihim naon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha baheula dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lot ngadungling moal henteu ku aing disiksa saperti Kangjeng Nabi Lot umatna. Lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka aing cak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku hari Indonesia sih kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari mages ambalaya menutup kemungkinan launa sya'u asobnahum bidzunubi iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas launa sya'u asobnahum bidzunubi medek memehna ku Gusti Allah ku hari dipanaskeun awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus
3 tahun atuh hujan batlah luar biasa turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba kain gitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud. Oh terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saya tipisan mu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngeglebuk angin muter sebab Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ke Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari ieu rong Purwakarta di Purwakarta geus batelah kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa ti Allah da kumaha coba ieu tuh urang ka Jawa Tengah ka ditu urang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa we cai tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mendak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-ardha jelema nu nyicingan bumi ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarisunal ardha make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunanan ka incu lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uah teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia nananyieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling mantap make bahasana yarisunal ardha pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Quran urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah macaanna nambah ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengekeun cangkeul geus deuleu deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia Gusti Allah lagu ento ngeta mun boga janji meureun deui jam ye janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula zina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari tsunami beuh 200.000 manusia sahina jasa mobil single yang imah bangunan single
asahina jasa kabeh dunia jeung manusia selisina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah. Ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari dicaritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah. Ayo sia Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh ayo sia Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang mah teh naon urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual buru 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tiker gulung bale ieu mah tuh cina kumaha coba ieu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seserian mah bodoh orang Indonesia mah teu nyaho naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teu jalan perpolitikan di urang teh teu stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomian macet kuari Cina kakarek dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beelianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitungan anak ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kira keberadaan anak nek kumaha sedangkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakanna terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih dek demo ka mana oh pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR dage keur puyeng aing boro-boro siap aing sarua bae ieu nah ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu nah hakikatna menang Allah keur dicoba heulanan urang mencarita hakikat syariatna aturanana Jokowi nu boga kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti itu bakal gitu-gitu kene Namadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini lain cek aing cek Habibie kamari Habibie datang ka dia nah ieu keur carita keberadaan negara kemudian panas cak Allah ayo sia dek jeung aing udag-udagan sia ayo sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah Jawa Barat dek dipersiapkan di Palembang di Medan di berbagai daerah pokoknya dek ditingkatkan pertanian sebab naon perekonomian bakal macet kunya geus ka itu ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika ayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika asal Cina naik perang lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15 lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000 je dari kumaha eta mah perang nyana ayo cek Amerika je pas gitulah perang beda deui jeung perang di Irak lain deui di Irak mah ai di Irak mah Saddam Hussein teh je deuleuh sejarah cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih ko transaksi make
gitu ilang dolar baik ku ini ditaikeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran gitu kayaknya sepakat bingung kalah Amerika sakedeng nyin lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman Ki Raden Patah dengan Saddam Hussein. Islam akan tinggi urang mah teh jauh minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing iris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeulah multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudah sadunia kamari mah tanpa aya nu nitah spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu kuari di Indonesia geus sabah geus carita Irak tamang geus beres tamang geus beres geusan tamang geus geusan heulanan kuari urang mah carita Jokowi presiden urang eta kajen kumaha ge perang Amerika jeung Cina ayo udah-udagan sia kau bisa teh sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan naon garang Amerika masih kene siap naik deui dolar moal kuat kajen kumaha nu mantap cik Jokowi urang kuari mah beralih ke pertanian urang siapkeun pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudag dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu kita ibadah atuh ka aing jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain kita ibadah dengan udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi kita ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang kekawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek parae di tropis tinggal tropis Allah maha segala-galan awalam yahdi apakah itu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahuna sya'u lamun kiamah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa naqbaw ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula manan manehanna teh iman teh manan manehanana teu percaya ajuku kaula disiksa ajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun oh dipikir henteu sakadar ngadengekeun oh dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka ing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa menutup kemungkinan anu ngawariskan taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nyahidi dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah ku hari ge kapan geus hampir memaksakeun sebenarnya per provinsi kulantaran naon asah henteu kagero ku hari lamun Aceh ku hari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kagero permasalahan anak henteu kagero geus dijieun otonomi daerah ku ari mah tuh
pelaksanaan pembangunan kumaha daerah pemasukan gede hebat berdaerah pasukan letik berarti saya ayana dilaksanakan geus otonomi daerah tapi tetap baik otonomi tinggal otonomi jalan mah tetap berenjul baik de kumaha deui atuh de kumaha deui oh renganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus boho kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus karar itu dalekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidunubi siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga kurang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal quratu kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal qura tuh kampung Irak tuh negara Irak Utara diditulah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu wow luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang tu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus tita iman ka Allah pisan sarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang manjeun pondok kakarak 5 tahun nu mondok bae geus frustasi urang dakwah nu ngadengekeun bae geus frustasi dele Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun ngan Kangjeng Nabi Nuh terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyen kapal Kangjeng Nabi Nuh sari ke no aing kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah aya di laut cek Kangjeng Nabi Nuh kula mah instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis Ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah percaya ka Abah nama dia langsung ieu urang daya teh turunan tilu-tilu Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi urang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian ngatu gaduh naon gatu ngaranna ge tu Iran Persia ya eta keturunan anak terus kaya Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan-saturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi Nuh ieu siksa ieu lah bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunya ieu mah moal bah paling ge lah kula mah lamun tanggal kalapa deuk kaliput kula mah ka gunung geus atuh teu iman ngaranna ge
terus disiksa naik di mana Kangjeng Nabi Nuh itu singgah naya gunung non gara-gara kapal judi di Al-Quran gunung judi di mana tak di Turki. Nah jadi di Irak terus ngenggei kapal teh eren di Turki. Tahetalah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya kene kuari ke masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh di dinya kapal aya kene urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung judi kuari aya kene kuari aya kene geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit. Coba laut mana aya kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara iyalah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Enggak sih jadi kedua ayah kapal Kangjeng Nabi Nuh masjidna ayah urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masya Allah ayah 2 masjid hiji didinya nomor keduana di Tajikistan. Nah jadi eta lamun urang kaditu engke naik ke gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam. Ke lamun urang ke Tajikistan kaditu ente naik kula balik ararah bisa sia di luhur gunung. Ayat tapi maka kapal heli di sorotan ayat. Masya Allah terbukti ya orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke gunung judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nyana nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun bahaya ieu. Masya Allah nailah keur carita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam umatnya tetap bae teu iman siksa ku Gusti Allah. Tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihissalam eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngaranna Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui tuh Ad kaum Ad di mana Ad kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah antara Madinah jeung Yaman belah ditu aya Ahqaf ngaranna mendak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas dataran pasir urang menyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf teh lamun urang dina Al-Qur'an suratul Ahqaf Yaman. Kaum Ad di Yaman ditinggal kaum Ad mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihissalam Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan wah ramena luar biasa.
ditinggal para nabi di Yaman Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman sunina kuat jasa gempur ku Yahudi moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu jadi kena ISIS berangkat kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh wah kiai-kiai terus dibeakeun ISIS terus bae iyalah supaya jadi Wahabi sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa ngeuk nyaplokna naon ge itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok ahli toriko ieu bahaya urang teh teu meunang nyaritakeun tentang Tuan Abdul Qadir urang teu meunang nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi Syiah asup mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi mempertanyakan kewalian Wali Sanga ketika orang nyaritakeun nyana wali apa dasar kewaliannya coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna nah ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna dideuleu ku urang potongan bangunanana ieulah ngajadikeun mitos maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syarif Hidayatullah dihancurkan kunyana supaya anak incu orang kula bisa ngaritakeun deui di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun Banten ge deuk dihancurkeun supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleum rencana Yahudi seperti eta ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon lantaran nyana geus teu nyaritakeun di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun jahat teh Yahudi ya Wahabi nurut bae deui deuk kumaha cek bae nah mantak kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba tinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi Irak geus hancur kuari Yaman dihancurkeun engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia moncongna geus dikieukeun tah di Australia moncong geus dikieukeun tepat Cikupa geus diukur kunyana geus dikacikupakeun bae ka janceuna aya citra aya anu ngabisiki coba teh ka puri ulah puri mah eueuh teh puri mah aman eueuh nu zina eueuh nu mabok eueuh di dinya mah aya ge anu eta doang ngeusian 50 ka ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus dieusi ku Wahabi mun hayang nyaho di kepemimpinan Jokowi ieulah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agin sirat kudu naik nih sadajan sabaraha miliar kudu bae urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia kunaon sih bisa memaksakeun aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup lain lalaga dieu mah terus dipaksakan padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tau warna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP kok kuari main kos kitu
lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU, tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kukumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni rusak dihancurkeun lalaunan leuwih jeli ahli-ahli Allah aman takabi blut pigideg bae abi babi musaja anu nyarahun gide kumaha kaharepna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si hade abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus wih ceuk kieu perang masalah dia perang paeh teu perang paeh kieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deula saya mikiran kitu bae sih mikiran hulu nu leutik kula bae ingat mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat ya tangan ku nyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu kesia balik isu kanu ieu datang jadi awewe nu datang sebab ai mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho sia datang ka waktuna masing-masing geus eta persetujuan pemajikan opat oke gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik jadi inget bae bung-bung nama di situ baringannya barang-barang penting dapat nu datang ya penting ya gue ada teleponnya terdatang guys kajian lah pentingnya terdatang penting kedua giliran anu biasa nu kedua ya terdatang nih baik sial aing pargal gitu datang ternyata nu katilu ge terdatang nih baik majikan nu kaopat beberapa datang ya terdatang deui bae masya Allah caknya naik si kunon kikitu opat nak baru datang hiji aja salarial aja saja langsung nyono pas nu ngariung di lembur eta nu ngariung kebeneran nyana titah nyambut nyana dolor sadaya geus si nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol emang kitu penceramah jadi nyelapkeun urusannya nak saknya teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70 eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di majaheun nya orang gede teh ganjaranna geus we balik ka imah tah pamajikan datang Waalaikumsalam dia datang ya naon kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita tekna cenah ieu 70 saknya ganjaranana atuh ayo rasa sarere beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik kan teh kebal datang deui nu hiji deui Waalaikumsalam naon ya kade tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung maehan Yahudi bener atuh kula mah lah ieu mah hitung-hitung jihad bae hayo geus beres nu kadua nu kadua balik nu katilu datang deh Waalaikumsalam aya naon ieu penting-penting ada kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayo atuh hayo berangkat deui beres eta nu kaopa dipaksakeun ku nya aju ngomong jaknya na bah horeng lain Yahudi nu pae aing tuh gara-gara nu leutik inget bae kadinya aduh jaknya lain Yahudi nu modar aing isu ka rumah sakit teh Masya Allah karena teu kudu obat-obat hiji bae urang teratur
ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modarnya tuh. Masya Allah, tilkal qura, itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina. Itu tadi Kangjeng Nabi Nuh, kemudian itu Kangjeng Nabi Soleh, kemudian Kangjeng Nabi Hud, umat tadi siksa Al-Aqab. Nah, etalah Kangjeng Nabi Lut, Yordan terus ke belah itu orang ndek gitu ke mana ke arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung ku ari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan. Eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umatna siksa mantap Kangjeng Nabi Lut na disalamatkeun ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ka Palestina salamat Kangjeng Nabi Lut ngan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teh iman Kangjeng Nabi Lut pamajikan teh iman Kangjeng Nabi urang mamangna teh iman Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teh iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawarah teu nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa. Nuta tadina Jawa, nuta tadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dunia teh. Eta teh siksa terus datang ka dieu ka mau. Tsunami teh anu mengkurang kuari. Eta teh siksa. Masya Allah karim. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teh dijadikeun parameter. Teu dijadikan ibrah si ku urang teh. Apakah can jelas gitu umat nu baheula disiksa tanjakeun ku ari nu matak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta kredit ditanyakeun kredit eta ahli-ahli kredit teh urang dinya urang kitu rancapaku terus urang kadinya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah negara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha gitu Padang ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja nu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja datang ka kuari nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di Aceh jadi sorangan Masya Allah nuanta kuari orang lamun dahar di Padang sing hade ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja eta lina lawar jadi persediaan biasa jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah orang mun namu ka Aceh lamun urang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmati daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan jadi sorangan kula ge kaget ieu sagunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelah zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh meunang ti negara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an wattini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun waturi sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung judi teh di Turki terus kabar terus tilu negara eta teh gunung judi kabeh
tilu negara gunung judi kos Palestina ke Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngara gunung Tursina kabeh judi sarua bae itunya Tajikistan eta ya gunung judi di dinya Turki gunung judi tilu negara Afghanistan terus ka ditu eta gunung judi kabeh Masya Allah urang mah mau nyaritakeun gunung santri salah hiji urang gunung karang itu loba gunung karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri mah tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horenganak ada kulu cek kana Tursina masyaallah kula nanya tak ka gaibna ieu mana gunung Tursina gunung Tursina cek kana ada kulu Tursina kabeh Tursina ti dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina haja kullu Tursina oh cekola teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun gae urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cek nya sakedeung deui pas sakedeung deui hees geus deukeut kan lantaran penting dibejakeun tah ieu ceritakeun nya ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa itu mun kurang turun bisa kan teu caknya teh jahat di dieu loba garong ulah peuting kebenaran lewat karinya peuting ngan neuleu doang ieu dibejakeun nya ieu lah gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa ngan lamun peuting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh paingan aya polisi setiap mobil aya polisi dikawal ke polisi. Masya Allah horenganan kejahatan anak luar biasa. Tilkal kuro tuh negara-negara ikir cerita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah subhanahu wa ta'ala lobakeun takarrub tafakkur ka Gusti Allah. Masya Allah lawan dua belah panah. Masya Allah cek Kanjeng Nabi kaifa ya rabbil ghadab kumaha ieu lamun aya bendu-bendung ke kumaha engke aya tumpangan-tumpangan turun deui aya wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Masya Allah Muhammad anjeun diturunkeun teh sebagai utusan kaula cek Gusti Allah Rasulullah sing jadi rahmatan lil alamin konsepna hiji afwa cokot ku maneh pangampura lamun ngajina rada luhur teu kaharti bahasa khuzil afwa lantaran khuzil afwa khuz mah cokot al afwa pangampura ai cokot mah kudu benda nu kadeuleu karagap cokot ta gelas cokot motor cokot duit itu kudu ditita cokot ngaranna khuzil afwa ai afwa mah manawi pangampura teu bisa dicokot nu mantap lamun ngahartikeun Al-Qur'an kurang parabotna bisa salah geus afwa teh ya diakurkeun kana amri maksus berarti atuh afwa teh ya ieu teh hiji kalimah nu dimaknaan wari make makna sejen asal kalimah digunakeun make makna sejen majaz ngaranna tuh asal geus bahasa majaz naik saeutik karena saeutik majaz kan aya majaz bil isti'arah aya majaz mursal aya majaz bil kinayah tergantung kumaha ieu nu endek dicaritakeun apakah musyabah apa musyabah beh lamun musyabah beh diayakeunana eta isti'arah lamun musyabah berarti kinayah ieu mah aya
afa disarupakeun kana amri mahsus berarti ieu majaz bil kinayah tuh sebab tenerok nyokot kana pangampura tenerok ja pangampura mah teu bisa dicekel emang pangampura bisa dicekel jah henteu manawi tah mah timbul tina nurani tah mah tah nu bisa dicekel mah bangsa perkara nu kapancadria berarti ieu afu teh disarupakeun kana amri mahsus majaz subihal afu bi amrin mahsus alat lu tah ngaji kos gitu leng-lengan tah leng-lengan ai santri mah henteu santri mah geus biasa ngaji kos gitu teh di luar kepala datang ka poho deui can sakumaha sakitu mah can sakumaha teh mah lah kos gitu Izdukiral musabah wa hulipal musabah beh tutur musabah na afu dipican musabah beh na warumisa ilahi bisyaimin lawazimi wa huwa khud wa akhun takhil ala sabili istiratil makliyah isti'arah bil kinayah atuku harima urang ganti bae ulah hafana anu dijadikeun majaz atuh khudna bae ku harima atuh khudna bae anu nerop kana lapada wa ulah khud di manaan aku nyokot tapi kurang di manaan kudu di manaan ku utlub hege khud di mana utlub berjalan bila fiil ibana irdo mangga bae jalan loba jasa berarti berjalan dina fiil geus lamun isyarah berjalan dina fiil majaz berjalan dina fiil majaz karana majaz isyarah wa in jarat fi fiilin aw fi harfi geus ka ditu babari jasa tah mah matabiatan tapi geus isyarah tah bahaya berarti khudna kurang anu dimodif di mana utlub masyaallah karim kulantaran di dieu mah atuh tabaiyah atuh cokot teu asliyah nah hud berarti cokot masdarna akhadha yakhudhu naon masdarna akhadha yakhudhu tuh dasar aing ngaji nu bodoh ya salah goyang aing tak mau bodoh aing akhirnya cokot kurang masdarna tak etakan ieu mah keur carita we horeng teu gampang nerop-neropkeun kalimat sehingga jadilah tafsir Jalalain sehingga tafsirlah jadi tafsir Munir sehingga jadilah tafsir teh tafsir Fakhrul Razi ahkam tafsir berbagai tafsir teh aya rumus-rumus urang tinggal maca salah ngahartikeun si hade jadilah penistaan sabarang tafsir makalamullah wallahu alam bimuradi tapi aya rumus-rumus ketika malaki kok bisa kos kitu ti kiai atau berarti kan eta di tafsiran kurang je sembarangan sia otak sorangan eta kudu dicokot ucapan Kangjeng Nabi hadis teh nafsiran Al-Qur'an jadi kumaha ucapan Kangjeng Nabi geus atuh deuk maca Al-Qur'an teh deuleuh hadisna kumaha ieu mana nu ngajelaskeun Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi atuh ti hadis geus dilempeng-lempeng geun aku hadis teu meunang ku otak sorangan man pasarul Qur'an billahi fal yatabawa maqadahu minan nar jelema nu ngartikeun Al-Qur'an ku otakna sorangan penghuni neraka geus ulah sese mun hayang nyaho penghuni neraka lain polisi lain abri kiai nu ngartikeun Qur'an ku otakna sorangan eta penghuni neraka usapan kurang penghuni jahanam nih geus ulah sese aya rumus-rumus ngartikeun ucapan Kangjeng Nabi kudu nyaho ieu teh lapad umum kalimah umum apa kalimah khos lapad khos tuh diteropong apa nasih apa mansuh hayu urang geus aya parabot da aya alatna urang manggis menang batur
ngayak-ngayak geus menang batur na beberes urang mah tinggal geus tinggal ieu mah keur carita bahwa eta kos itu teh hese kakarak hudil afa doang ya aduh pabelit eta ngartikeunana pabelit geus bisa kieu bisa kitu ulama pagaweanana geus nu mantak eta aya nu ngomong teh si budak ngaji kebel amat sagala 10 tahun 15 tahun naon bae mah oplo budak ngaji 15 tahun teh can aya naonan ngaji lamun kakarak 5 tahun kakarak nyaho sakieu naon eta masak teh tah caina sakieu leuwih ti sakieu bieu kurang ti sakieu moal asak sakieu mandak lamun dipejemon deui kanyaon ku batur cas nyolok meureun lain genep 7 tahun 8 kakarak nyaho meta-metakeun kalimat nyambung-nyambung ke bisa ngajurumiahan ngaalpian ngajohar maknunan teh kaditu 10 tahun 12 tahun bisa dimantekan oh ieu teh horenganan berbentuk qodiah kuliah oh ieu teh qodiah juz'iyah oh ieu teh horenganan adat surna kuli oh adat surna juz'i oh ieu teh horenganan gitu naon gitu ngaranna salabi dan lain-lain sebagainya karak meta encan bisa kene tadi dipertanggungjawabkan ngajilah urang usul fikih abe jelas ngajilah urang teh qaidul fikih ya ga asbawan lazohir jang ropok ayat mana patali jeung hukum ayat mana patali jeung kumaha cara ngabongkar hukumna urang dek mulayan ku ari geus cukup Imam Syafi'i cukup Imam Maliki cukup Imam Hambali Imam Hanafi eta bae tinggal dituturkeun etalah mazahibul arba'ah ieu mudawan selain daripada eta goer mudawan ulah ese tinggal tuturkeun we eta bae sia mazhabana Syafi'i iya bener sia kula mah lain Syafi'i cenah sa Hanafi mana tatangga kula bodem sia ku aing teu be nah lamun anti mazhab sing ade mana sing ade teh Syiah geus teu bermadhab Wahabi teu bermadhab kumaha sing hade doang lantaran kumaha nuturkeun atuh teu bermadhab mah cenah urang langsung bae ka Al-Qur'an dieu sia mampu teu hayu coba ku sia mimiti macana heula ieu teh qiraat saha kudu nyaho heula qiraat teh termasuk qiraat sabah atau qiraat tisah apa qiraat istasyar ayo lamun qiraatna qiraat sabah ieu teh saha di mana kumaha cara macana lamun bisa kakak aing mah nu bisa beberapa eta asbab nuzulna heula di mana kumaha lamun teu bisa kampak saku aing ku Qur'anan sia geus nu aya geus leuh teh ku Qur'anan sembarangan bae sia emangna kalau besok inget ke orang Kulon bae orang Kulon ngakos gitu goblok dia ku aing nyaho siapa aing ada sembarangan bae sia lamun gelut jeung urang Kulon bakal kanyahoan urang mana urang Kulon kan beda urang Kulon kan beda ya Serang aya Pandeglang gitu kan aya Menes kan beda-beda ya Banten lama nah ieu kanyahoan anak gelut lamun gelut kakara kanyahoan can gelut can kanyahoan mun geus gelut kara kanyahoan gelut cak impak orang utahnya nah begitu utahna teh ieu adalah utahna ngaluarkeun emping jangan guys jangan guys jelas guys gelut deui urang gelut utahnya nak ngaluarkeun nu sok di sawah teh naon ngaranna genjer jelas geus jelas urang mana tah kayawan tuh lamun geus kayawan tak karak oh iya
tuh ieu mah ngaluarkeun pete, ieu mah ngaluarkeun teh ngaluarkeun genjer, ieu mah ngaluarkeun emping, ieu kanyawan eta karakter asli. Karakter asli eta lamun teh keluar blok karung goni ya geus jelas guys. Jelas guys. Jelas duduk permasalahanana. Khudil afwa wa murbil al-fuari banil jahilin Muhammad. Khudil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura yani al-isra min akhlaqin nah yang kemudahan tina karakter-karakter jeung akhlak-akhlak manusia walatab anha ulah sok muliti ka jero-jerona nu penting maneh supaya ngeunah ya Allah sing gede hampura gerage sing jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan-urusan dunia sing gede pangampura urusan dunia dek nasubkeun urusan akhirat sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu-gugat urusan wajib-wajib haram-haram makruh-makruh sunah-sunah kalimpuran ku akhlak urusan patali jeung budaya patali jeung dunia ketika budaya-budaya tersebut larangan tentang agama lalaunan sing gede hampura anjeun Muhammad ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak lalaunan Muhammad sing gede hampura khudil afwa dek nasubkeun akhirat agama lalauna kurang bisa ngomong rada-rada soteh ke anak goblok sia tolol sia manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing meujeuhna ka anak mah coba ka anak batur goblok sia tolol sia anak saha sia cak bapana heuy anak aing kudu tolol-tolol atuh pagaan mah udah digoblok-goblok ngagoblok-goblok anak aing sarua jeung ngagoblok-goblok aing geuk sia jeung aing tungtung lah lain ngaji pan suatak ge khudil afwa tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sepeda aya sakadar jadi motor mobil kereta api kapal udara daya tempuhna nu berbeda kekuatan nu berbeda manusia ge sarua boga kekuatan mentalna Rasul dijadikan ku Gusti Allah mental bajak tanpa pamrih pantang mundur sekalipun sorana dakwah siapa yang nama nyawa taruhana Rasul kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab nu kadeuleu teh Allah mental ketilu wali Allah subhanahu wa ta'ala mali sarua bae sebab anu di dalam lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema mal beres agama lamun kiai neuleuh jabatanana mal beres ka agama lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema mal beres ka agama kiai mah anu di dalam Allah dek boga jabatan sia dek sugi-sugi sia jabatan sia waktu ka Allah aing dudukeun ku sia aing sia aya sia lamun kiai wilah-wilah aya bupati gagilak kiai nini tamagos gitu ini tamagos gitu mah yang diberes segala rupa yang di alem-alem jadi ondang ke pendopo mending menggede sebarang karapun khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani kapangi jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang kapangi jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi kapangi Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ke Allah ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak leutik khudil afwa
keangan ku anjeun Muhammad, cokot ku anjeun Muhammad, jadilah anjeun cek urang mah wahai Muhammad sebagai apa pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanjeng, Masya Allah Karim, urang sebagai pengikut Kanjeng nuturkeun Kanjeng sebab Kanjeng uswatun hasanah. Urang dula deuleuh sok ngobrol teh jeung saya teh di lembur ya teh urang teh ngobrol teh ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya ieu urang sing hararade nya nya ya urang bakal pararaeh nya atuh komo nini mah meureun teu nya kiai ini lah doakeun bae nya kula mah urusan bae mah jari do jasa deuk nini teh heula mangga deuk nini pandeuri kula pandeuri masalah cak nini aing deui bae burung teh heula lalauna mata kula mambung diondang ke Kronjombung sebab ieu embung konon ge bahasane ora iso nggih pripun ge bahasana kok mah Jawa ana maling masa bahasa kos gitu kan tuh bisa ya bahasa ge gula bahasa Jawa cenah kieu sok bahasa aing ai penting sok ngadengekeun santri aing masak santri orang Jawa pan di dia loba tah sok didengekeun ku lagi sok seri sorangan ngadengekeun nya we mandi ku iwa kendi we surama orang gawa ngikiri bawa ini iya maya kendi orang bisa tetep bae guys ya orang seri bae ngadengekeun cak nya mah aing tilok ngintip meureun santri aing kosi amat ieu bahasana aduh ini udah harna geuning sama age ieu aja age ge widih tuh gua kehabisan tekan embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa ya gak bisa bahasa Sepatan atau bahasa Sepatan mah kan teu bagus pakai ceramah atau teu bagus je lu gua cariin ai gok di sini masa Melayu aya gokan tak embung kalau tiba lagi diondang ke Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta Gondrong Ciledug teh lah aing teh lah teh Sundana ge Sunda ieu bae ngeunaheun perasaan Sunda orang masalah sebehnya gitu Sunda beda lamun Sunda Cianjur asana nganggang jadi gua lamun Sunda Cianjur mah tengenaheun lemes tengenaheun geus maning urang hai ka mana sia da aduh hai aing ngiri batu asana sebehna ka urang sebeh tahun pakai bahasa Cianjur Sukabumi lah nganggang tengenaheun asana bade ka mana oh bade ka itu sareng saha nyala di dalira wae dia begitu tungkul sarujud bisa asana urang geus ngeunaheun bahasa Tangerang teh asana seubeuh ngeunaheun jasa sia mah dahar sorangan bae eta lamun kadenge ku urang Bandung ku urang Cianjur pajar nyarekan lain eta teh lemes sakitu teh akhirnya udah lagi sakit dibandingkan jeung kulon ya kulon bandingkan langeunan Tangerang mah nginaheun di bawah ngomongna Tangerang mah asa agak-agagan sebar aya kabaduy-baduyan disebut lemes lain Pandeglang mah Serang Pandeglang lemes jalain lemes mah urang sok ngadenge Cianjur Bandung disebut kasar jalain dia sok aya sumuhunan Tangerang mah sumuhun heuh sia sorangan bae heuh kunaon teh jejeg babaturan lah teu kaburuan meureun ini angin urang teh jadi mantep teh perasaan teh cenah teh mah bahasanya bae cenah di alam punyana
atuh deuk di alun teu aing teu ngalem sih susah anu ngalem atuh sia mah ngalem udah nggak ada orang Bandung lagi puyang aing aja mulai di mana bangsu gitu merengkan puyang aing ya Allah ulah we kesalahan urang lembur urang aju babandungan ulah bahaya sun saya ada nuju ngawah-uwi rungginang nuju ngawah-uwi dinten ranginang atuh lain di lemasan nama kos itu mah ngabulak balik bae nya ngawah-uwi poe rangginang teu menang dinten ranginang aduh masya Allah ada temenang aja di tempat temenang di lemesan kula ge sok aing seuri pada ka mana bante pada ka ditu cenah ngajak sama aja ka mana Pondok Ageng ya lain Pondok Ageng Pondok Gede temenang dirobah tau Pondok Gede atuh ngaran cing mana Pondok Ageng itu beres geus badak lamun teu bisa bahasa Sunda Bandung geus banding Sunda urang mah ngeunaheun sakitu ayana geus beres sebeuh perasaan terang mah bobogohan ge sia bogog aing bogog ka sia aing geus salaman sep beres pada eta manusia lalaunan emang neng cinta lah kesel khudil apa jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari ngababarikeun kana hal-hal urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah urusan akhirat Masya Allah berakhlak anu bagus akhlak manusia anu goreng lantarannya nama kafir lantarannya nama musyrik lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab sing gede hampura sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab wa amur bil urf jeung marentah anjeun Muhammad kana urf kana bagus sok parentahkeun berarti ieu mah urusan agama parentahkeun dengan cara akhlakul karimah rahmatan lil alamin sok parentahkeun lalaunan ketika urusan dunia na ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf urusan agama parentahkeun ku ari lalaunan tapi lamun enggeus dengan cara laun dunia mah ulah dilingsih tapi ketika ma'ruf dilawan punyana anjeun dakwah Muhammad deuk ngasupkeun ma'ruf tentang akidah ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut nantangan ke anjeun jana menghadang dengan kekuatan dunianya ana ditembongkeun jabatan jana ditembongkeun kekayaan jana ditembongkeun Muhammad apapun yang terjadi wari berangkat anjeun tuas kekuatannya lain berarti ulah perang khudil afwa wa amur bil urfi ketika kudu perang ketika kudu demo ya demo masalah lamun memang iya hak lamun lain hak ulah wa'mur bil urfi dengan cara lemah lembut lain berarti ulah perang kanjeng Nabi perang ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah ngasupkeun akhlakul karimah kanjeng Nabi syariat dengan cara lemah lembut ketikanya na urusan dunia hampura ketika urusan masalah budaya lalaunan ekonomi lalaunan
lah terus dengan akhlakul karimah. Ketika manehanana geus teu daekeun sama sekali nantangan menghina budak wa'mur bil urfi budak ulah cicing bae aja dodok aja gewiti we agamamu dinisain ke dodok belum ge aja ge gom bangun kemana girohmu? Engkau bupati, agamamu Islam, mana girohmu? Engkau gubernur, agamamu Islam, mana girohmu? Engkau abri, engkau Islam, mana girohmu? Engkau polisi, agama Islam, mana girohmu? Engkau kiai, mana girohmu? Engkau santri, engkau pedagang, engkau bangsa Indonesia, mana girohmu? Ketika agama dihina, nyawa taruhanana wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah, lemah lembut, pelan tapi pasti. Selamanya untuk mengadakan perlawanan, terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara. Tapi ketika nyana geus menghina ngayakeun perlawanan, wa'mur bil urfi, bangun ulah cicing atuh lain target untuk menang. Alang kita sejal menang, perang, kalah, menang. Ini ukuran, tapi perjuangan orang datang kemana? Tidak selamatkan diri orang. Ja isuk bakal pae, perang geja bakal pae, tegeri geja bakal pae. Atau kitu mah giroh orang kaluarkeun. Polisi mana girohnan beragama Islam, abri mana girohnan beragama Islam, PNS bupati mana anu keluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan. Berarti pembohong, bupati pembohong, gubernur pembohong, saruanya anak sekomplotan penistaan. Udah tuh mantap naon bangun kurang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur, supaya Indonesia adil, supaya Indonesia karasa ku urang negara urang, supaya Indonesia ieu karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi, dilempangkeun negara ku pemerintah, diolah ku DPR, nyanakan urusan urang sebagai rakyat. Jauh rakyat mandek mah barentahan sahanyana. Itu rakyat mah mantak dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tuh. Kadana hendaknya negara Islam jauh guys kajeun atuh tegak-tegakeun ala kadar hukum. Abeh ngeunaheun ka hareup. Wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahil. Ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran, berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran, berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat, berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa, ulah terlalu ku anjeun dibanding, ulah terlalu ku anjeun diladenan. Urang ngaladenan nu bodoh sarua bodona persis kos urang ngaladenan nu edan saredan. Wa a'rid 'anil jahilin, ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula. Sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah, tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul. Wa'mur bil urfi, tanamkan tauhid, tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina Sang Maha Pencipta. Wa a'rid 'anil jahil. Kumaha cekan yang Nabi lamun kaula dakwah sesuai jeung akhlakul karimah kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti
andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah bil afatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya anu ngaharu biru aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan. Andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi marentah tidak nyampaikan ma'ruf kalimatun thayyibah tidak disampaikan syariat-syariat tidak disampaikan berbagai kehadian menuju ridho Allah tidak disampaikan ai prakaya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti. Kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh sebab nu bodoh mah teu mendasar. Jelema bodoh mah itu sapira bodoh teh nyahueun lalakon. Nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha ilah. Wa imma yunza'annaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Lamun mah aya nu ngagoda kanjeun Muhammad setan ngagoda ka anjeun khusus jang Kangjeng Nabi umumna jang urang sebagai penerus dakwah kita ku Gusti Allah khudil afwa jol setan datang walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam bis